Ku saking tirisna Deden oge sampai murungkut jeung siki-sikina. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys, sekian dilang ngarencanakeun arek ulin ka imah konten kreator nyaeta Deden. Akhirna karak pisan kasampean ayeuna. Nah, jadi ceritana urang teh arek sakalian nyuruh nu aya di Bogor Barat, Kecamatan Nanggung. Ieu urang pertama kalina ka Nanggung sampai di Jien Moloho. Ari parang sama jalana sarua wae siga di urang ari horeng teh Gusti nu Agung. Naik turun gunung aslina. Bener-bener speechless pisan karena gak expect bakalan nanjak. Oke lanjut. Nah, urang ayeuna geus nyampe ka lemburna. Perkiraan ti rumpin ka dieu teh mungkin 2 jam teuing leuwih. Terus tadi oge sempet ngareureuh atau istirahat sakedeung di imah Adeden. Bari sakalian meuli udud jeung cemilan pikeun barang hakan di Curug. Pokona barang gaya mah is number one bagi urang mah heueuh. Oke lanjut di perjalanan tapi tiba-tiba malah eureun di warung. Nyaho arek eureun heula di warung mah urang moal waka meuli tadi. Tapi nggak apa-apa berhubung Adeden mah jelemana bager sampai orang ulah ngaluarkeun duit alias ditelaktir. Jadi aman lah ya duit orang asup deui. Tapi nu leuwih anehna pas asup karcis pake duit manehna deui wae. Padahal orang sorangan oge mawa duit. Tah guys jelemana selain bager beungeutna oge kasep aslina. Hagehnya nama mun dipuji sok salting iya. Oke lanjut. Tadi geus beres prepare heula di parkiran naon wae anu arek dibawa. Soalna lamun misalkan aya nu katinggalin capek nyokotna karena lumayan jauh ti Curugna guys. Nah, urang kenal ka Adeden teh di FB. Kabeneran sama-sama konten kreator oge di FB Pro. Terus saling nanya-nanya soal perkontenan dan akhirnya nyambung. Alhasil jadi bestie online teh nyaho mah bisa kapanggih secara langsung. Jelemana teh ramah, welcome ka saha wae oge. Cuma minusna kitu sok rada heureuy saeutik. Nah, ieu urang geus datang ka Curugna tapi istirahat heula sakedeung karena lumayan capek. Teu lila-lila langsung lanjut mandi ka Curug. Nah, lamun ulin jeung sesama konten kreator mah kieu guys. Selama di perjalanan teh malah padu-adu rekam. Manehna sibuk ngarekam urang sibuk ngarekam manehna. Pokona mah seru hayang seurina oge aya. Tempo naon beungeut urang malah di Zoom. Jujur orang iya pertama kali mandi di Curug karena dulu mah cuma sekedar ulin teh sampai mandi. Pas kana caina teh beuh langsung ngelepot. Tisna bukan main bari jeung gebosan angina itu loh. Sampai nyieun ketar-ketir lulumpatan. Adeden oge sarua pertama kali mandi di Curug. Teu beda siga urang cuman sekedar ulin-ulin doang. Ku saking tirisna mandi di Curug sampai Adeden oge murungkut jeung siki-sikina demi. Nah, ieu teh urang anggesan heula karena katirisan. Arek lanjut masak-masak. Berhubung durasi video kapanjangan teuing lanjut part 2 ya guys. Oke, bye bye, see you next vlog.